Sajak Sunda Garut Selatan. Hakikat doa. Intina unggal doa mangrupikeun pangharapan. Sareng pangharapan anu paling mulia mangrupikeun harapan pikeun kanu nyipta. Harapan anu paling surup nyaeta harapan kanu nyipta oge. Eta sababna doa-doa anu diubralkeun sok sararaya wae. Tapi aya oge doa anu diubralkeun ku nada ambek sareng eusinan teu sae. Tong heran, maka kedah ditaroskeun deui hakikat tina doa eta sorangan.